Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Kisunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng ganjaran hutang kanyeri bagian ke-38. Ieu anu nganggitna Bapak Tatang KS. Mangga atuh ka pamiarsanya tekengeng hilap bari nonton diklik like na teras komen oge teh hilap pangintenya tiasa ieu dongeng-dongeng Kisuna dibagikeun ka pamirsa anu sanesna tiasa ngalangkungan grup WA, Facebook, Twitter, segala rupi we panginten pamiarsanya anu kalebat kana media sosial. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Aya kusok nyeredet hate engkang mah euis ningali ieu gambar non. Nah kumaha engkang nganggo nyeredet mana sagala nyonih ngaliuk bari teu weleh mesem siga nu reueus amis budi kempot pipi. Muhun ieu gambar rupi nu bade siram nyolendangkeun halesduk. Engkang mah upami gaduh deui istri kanu sapertos ieu moal teu berat. Tangtos we abot mah engkang margi sakitu tegapna. Sanes engkang na nu abot is mung istri na nu aboteun rohendi ngabalieur sabab hayang seuri. Malih sanes nu kieu bae sanaos nu sanesna ge teu weleh aboteun. Percanten atuh mung nu janten abotna eta abot naon-naonna nah aboteun ku rupina atanapi ku saudagarna. Aboteun ku etana katindihan heuheuy deuh engkang mah los-los kanu kitu teu sangki rupi bodo tapi ngeleyed panyanten teh moal kana cawokah boa ti kapungkurna engkang mah nyetel sareng pun lanceuk nu mawi layet ge nyetel euis ngan aya hanjakalna ku Hermawan teh ti kapungkur teh acan gaduh putra sedang engkang mah tos gaduh 3 malih tos arageung. Da muhun atuh engkang ka abdi ge tos bade 4 tahun jalan mani teu burung-burung acan abdi mah ku hoyong gaduh murang kalih teh engkang kunaon atuhnya engkang teu gaduh bae tinu kapungkur aya 6 tahunna weleh deui. Numutkeun ahli kasehatan mah euis upami nu teu kagungan turunan teh kirang sehat pamegetna. Oh duka upami kitu mah panginten pun lanceuk eta ceuk nyonih nyaritana teu kebat eta kumaha euis. Duka ketah nyonih teh daek betus malah tuluy ngaleos ka tukang maksudna rek terus mandi sedeng rohendi panonna meletet nyidikeun bitis nyonih ka tembong jojorelatan semu koneng. Sidik awewe teh lenger beda dina rindatna jeung anyarkan tepung geus wani banyol komo geus heubel ceuk gerendangna hate rohendi bari cengkat nangtung tuluy ngalengkah ka dapur api-api rek nyingetkeun rokok barang asup ka dapur ngareret kana pipinding pamandian nu dihalangan ku seng urut katingali birit nyonih ngeglempong bodas. Ya Allah meuni bersih kitu eta awak batur heug itu birit meuni dempok awakna bodas. Alah aduh teuing ieu meuni neuh kitu. Alah ieu moal teresep ngagugulungna we boga awewe pangawakanana hade kitu mah. Aduh deuleu itu meuni oyag biritna ge kawas keplok cendol rohendi kawas nun teu hidang ngadon nyidik-nyidik nu keur mandi mani ngusai. Tina bakat ning ku hantem-hanteman ngintip nu mandi antukna rohendi teu bisa ngalengkah anggur ngadeprek cingogo kawas nu lumpuh dibarung ku angen ngadadak ratu getutung gulan. Keur kitu teh kabeneran nyonih ngaliuk rek nyokot anduk kojengkang rohendi ngalengkah api-api siduru golomrang cenah seng pipinding kamar mandi dibuka ku nyonih kaluar sedeng birit di sampingan ku anduk. Kunaon engkang siduru wae kawas nu teu pamali. Muhun euis kabulusan puguh engkang teh walon rohendi bari ngaliuk katingali pingping nyonih meuni bodas da sabunina ge di samping ku anduk. Bilih tiris mah siram deui engkang. Nyonih ngabanyolan. Paur ngahod-hod pisan engkang mah euis mangkaning teu gaduh simbut. Itu aya sarung pun lanceuk engkang
manggawe kaditu anggo bilih tiris mah. Komo ku sarung eis sok tambih tiris. Ngonggo itu tuh kampuh nu belang paragi kulem. Tara tuman disimbut kuno kitu mah. Nak kedah kunawan upami di kampuh nyi onih netep. Engkang mah sok disimbut ku eta simbut ramoan. Yey, sengkang mah kana kitu bae gening los-los kana simbut ramoan atuh kedah milari heula engkang. Nyi onih bari ngaleos asup ka kamarna malah Rohendi teu kapalang burung ngadon nuturkeun asup ka imah. Gek diuk deui urut tadi sedang panon mah teu oleh meletet ka lawang kamar ningali Nyi Onih nutupkeun panto. Geus kitu kojengkang ngalengkah tuluy noong tina liang kunci ngadon nyidik-nyidik Nyi Onih. Katingali keur jarulat jorelat lelempangan di kamar serelek bray anduk nu dipake nutupan biritna teh dibuka. Mun teu aya curiga kanu keur noong dumeh rasana aya di kamar kalawan panto nutup. Atuh Rohendi ngalenyap ningali awak Nyi Onih ngebuliklak tembong kabeh. Aduh, si bedul deuleu itu meni open cup kabeh. Nah, aya jelema teu boga rasa pisan. Abong kena di kamar mun di samping heula atuhnya memeh muka anduk teh. Rohendi gegerendangan sorangan bari panon tetep nyidik-nyidik kanu keur make underrok rangkap sedang awak mah masih keneh buligir can dikutang-kutang acan. Buah dadanya rerengseng bangun numpeng keur. Jorelat Nyi Onih ngalengkah deui geus kitu dongko nyokot kutang tina tolombong. Sernud hate Rohendi ngalenyap deui dumeh ningali Nyi Onih dongko katingali pisan puhu pingping na ngagelompong bodas ngan hanjakal. Di luar kadenge sora sapatu kekedeprukan gancang Rohendi ngejat. Gek diuk deui api-api ngilikan majalah horeng Carmad datang ngetrok-ngetrok kana panto. Atuh kojengkang bae Rohendi ngalengkah mukakeun panto. Geuning Carmad, Rohendi pura-pura. Nyahen kamana ari awewe nya? Carmad nanyakeun pamajikanana bari asup sedang leungeuna ngelek bungkusan. Duka teuing kamana keur dicai meureun walon Rohendi pura-pura teu nyaho sedang tas nyerita kitu Nyi Onih mukakeun panto kaluar ti kamar. Har itu om manita ka kuping gurutukna tos lami kakarajol. Walon Carmad bari ngalengkah rek asup ka kamar tapi teu kungsi kebat gancang malik deui mikeun bungkusan ka Rohendi. Aen ieu baju teh meunang nyokot ti si Dadi. Carmad ngasongkeun bungkusan bari ngiceupkeun panon. Oh, syukur atuh dipangyokotkeun Mamad. Na di mana panggijeng si Dadi? Rohendi surti kana isarah Carmad. Saya we ngahajak ka imahna. Cik pe kadinya pake anggoan kagungan engkang tateh. Nyi Onih ngareret ka Carmad. Muhun eis, eta puguh engkang teh kapungkur ngaput teu kabujang ditebus. Margi engkang kabujang kacilakaan. Walon Rohendi siga nu nya bari rap ka meja jeung calanana dipake mani meujeunna nakara. Padahal pakaian meunang ngahajap mang meulikeun Carmad. Geus disuguhan dahar on, Hendi. Nu mawi nembe asak Wireh itu komporna hurung sapalih kayak urang bantunan. Walau Nyi Onih bari ngaleos mukakeun panto lomari makan geus kitu sok disimpenan dina meja. Mangga atuh sarengan mengpengharaneut keneh. Ayo hen, urang dahar bareng, ceuk Carmad bari ngaleos. Kitu deui Rohendi teh leleda nuturkeun gek dariuk dina kursi. Sok atuh on bareng. Mangga we ti payun, wios abi mangke ti pengker. Bade maratkeun heula meresan. Saya nama sereng eus ngarah nikmat ngariung mah Rohendi nyambungan bari ngareret ka Nyi Onih keur nyician cai enteh. Lajengkeun wae engkang mangga sing jongjon peperieun rencangna teh aya nu sae. Da panyanten teh moal aya tamu boro teu mese rencangna. Keun wae isuk deui hen urang meuli deungeunna wayahna ayeuna masa aya-aya. Na kudu kumaha sakieu gadeungeunna mun loba kieu mad. Tembah Rohendi bari ngalas sangu sacukil geus kitu mah brak wae dalahar mani bangun nu paronyo. Geus puguh Rohendi mah bubuhan sababaraha poe teu manggih dahareun nu ngeunah sedang harita sagala aya. Atuh puguh we nu kokoro manggih mulud. Puasa manggih lebaran dahar mani nyah-nyeh nyoh siga nu rusuh.
teu dicaturkeun lilana dalahar pamirsa Carmat jeung Rohendi geus rengse malah dariukna geus parindah kana kursi di tengah imah ngawarangkong bari ngalalepus arudud bangun nutumanina sedang harita Nyi Onih entep-entep urut nu dalahar piring nu kotorna dikumbahan. Omat euy, lamun pamajikan saya nanyakeun pagawean kudu dibejakeun sakantor jeung maneh. Sabab lah nya kitu di dinya ge ngarti meureun kana urusan pagawean saya kawas nu geus-geus. Atuh puguh we Mat, malah tadi ge ku saya geus dicaritakeun yen manehna teh juru tulis urang. Heeh bener, alus kitu mahen, Carmat ngarasa bunga. Lain ku kitu urang mah muji ka maneh teh bisaan milih pipa majikaneun keur alus rupana katambah dareh deh naker kana barang gawe sigana teu aya kapetolanana. Urang mana pamajikan maneh teh Mat? Ari dina soal rupa jeung kadaekna mah lain saya mujikeun pamajikan sorangan. Memang benar kitu. Da puguh di lain-lain ge urut pamajikan menak. Ari asal muasalna mah ti Sukabumi ngan ngumbara ti leuletik di Bandung. Nya kitu euy, eta awewe teh beunang disebutkeun can diserahkeun ku salakina. Sababna mah kabur. Dumeh geus sakitu taun teu daek boga anak bae. Ari pro ka urang anggur bajir deui. Carmat ngeunah seuri. Geuning eta bisana kawin jeung maneh kumaha Mat? Hongkoh can diserahkeun. Lah pelebah dinya nama sabodona ge jelema teu boleh ngagunakeun akal tarekah. Ah, bener si Badul bisaan. Diteang kana kitu nama pinter. Rohendi mesem sedang hatena mah ngegeremet katari ku Nyi Onih dumeh tegap. Wayahna we antara 2-3 poe mah ku saya moal waka dibabawa usaha. Sabab kahiji can hasil maksud, kaduana ngaraskeun ka maneh. Bisa aya nu ngincer. Tah mulai penting ieu saya rek nyoba-nyoba heula ulin neangan objek kayak di mana geus puguh kakara dibawa ka mana mendi ge. Ceuk Carmat bari ngorejat nangtung serta tuluy ngageruan pamajikanana nu harita keneh teu leleda Nyi Onih nyamperkeun. Bade naon Ieu puguh teh rek indit deui aya uruskeun barang-barang. Wayahna we sapenting ieu ditinggalkeun. Da aya ieu handi moal keung. Hara bade angkat deui. Nyi Onih ngulang siga nu hoream ditinggalkeun. Padahal enjing di we atuh sarengna deui tos 3 wengi teu kulem dirorompok. Eta ari sagala rupa teh Onih mah kawas nu can nyaho bae kana urusan lalaki. Atuh jamak we sakitu mah ditinggalkeun 2-3 peuting bae mah da lain urusan teh puguh. Ah mangga bae deh. Nyi Onih ngajengkat ka dapur deui sabab kahayangna teu digugu. Malah harita keneh sanggeus babejak ka Rohendi manehna ngagejlig turun tumpak Honda. Tunda lalampahan Carmat nu harita indit ti imahna teu bisa dihalang-halang deui kudu jadi pamajikan. Caturkeun Nyi Onih sabada beberes di dapur unggah ka imah malah tuluy kebat kaluar ngadon ngadaweung diuk dina kursi hareupeun imahna. Kituna teh tuluy ngalamun mikiran diri nu jadi salaki asa beuki teu betah cicing di imah. Sedeng Nyi Onih pangna embung ditinggalkeun ti peuting teh beunang disebutkeun keur meujeuhna sono bogoh. Pageuh kageget duriat masih keneh ngendat sedang ku ayeuna kabur ti salaki nu ti heula teh saolah-olah patah hati kurang kapuas batin. Ari ayeuna pro ka Carmat malah leuwih-leuwih nu akhirna Nyi Onih korban perasaan dumeh teu aya kapuasan tinu jadi salaki. Waktu Nyi Onih ngaruk Rohendi ngareret srak hatena boga rasa curiga sok sieun boga imah teu sukaeun kacicingan nepi ka Rohendi luas nyamperkeun sarta pok nyarita. Kunaon eus menirupi nu alam nakar ditinggal-tinggal teh engkang masuk isin raos nah wereh engkang ngiring di dieu atuh sakintan bilih kaabotan kalayan ulah janten matak sawios enjing mah bade milarian sewaan sanaos engkang ka dieu ge sanes maksad engkang sorangan namung diajakan ku tuang raka mung panuhun sawengi ieu mah engkang teh bade nyuhunkeun karidoanana we ngiring ngararab. Ceuk Rohendi mani ngageri tapi Nyi Onih teu daek ngawalon anggur melenguk tungkul nu teu lila kecelak cipanona rag-ragan siga nu kagagas ku caritaan Rohendi. Eis
Rohendi nyarita deui malah teu aya karagab nya kaletak-tak Nyi Oni. Cobi engkang hoyong ngupingkeun naon margina euis ditaros kitu anggur nangis. Mangga gerasa sanggam ulah asa-asa. Sareng engkang mah langkung sae blak-blakan ulah ngemurus ya supados pada kahartos. Najan Rohendi pok deui nanya kitu ge ulah Nyi Oni teu daek ngawalon malah cipanona asa beuki murubut nepi ka tuluy ngorejat nangtung tapi henteu kebat sabab kaburu dicakeleungeunna. Geus leres bendu ka engkang, Rohendi panasaran nanya deui bari neuteup. Nyi Oni gogodeg porosot ngalaan leungeun Rohendi. Geus kitu ngalewas asup ka kamarna sarta pantona ditutupkeun. Boledag ngedeng bari nyegruk cerik siga nu kanyerian. Sedeng Rohendi sanggeus Nyi Oni ngaringkeb maneh di kamarna geek bae diuk bari ngaramesan buuk siga nu bingung. Padahal kitu sotenan neangan akal sangka Nyi Oni bisa katarik ku manehna. Tapi nuker cerik di kamar telila keluar gek diuk pahareup-hareup jeung Rohendi sarta pok nyarita mani ngagalindang. Engkang, mugi ulah kirang-kirang hapunten wireh tadi waktos engkang naros ku abdi teu diwaleran teh. Sanes bendu ka engkang mungkapun lanceuk. Abdi teh ngaraos keheul teu sirikna unggal wengi awis-awis mulih. Rajin sok mulih wengi-wengi kitu ge dina waktosna mondok. Rupi nu hare-hare bae. Sikap laki rabi teu aya manawi abdi ngaraos heran ku ketakna pun lanceuk mah. Teu sapertos nu sanes kumaha we carana pamegat ka istri. Nyi Oni teu asa-asa ngebrehkeun kasepian hatena. Rupina eta mah nuju capek we euis asa mustahil hiji coroge teu suka onaman ka garwa. Ah piraku engkang disebatkeun capek teu sirikna unggal wengi abdi masa-masa kali teu ngartos. Wios euis ka di mana salse ku engkang dinasehatan da biasana ka engkang mah sok nurut leres diemut ka dinya mah kitu carana teh. Bujang-bujang sifat istri sanaos pamegat oge sok rajeun gaduh curiga nah aya gangguan urusan luar nah gangguan batin atanapi nuju kagungan panyawat. Tah muhun engkang abdi ge gaduh curiga kapun lanceuk teh sok inggis kaganggu kasehatan. Marginya kitu sanes abdi nembrakeun wiwirang sorangan dina salebet kirang langkung sataun waktosna mondok teh siga nu hare-hare hirup malih kantos sasanggem kieu sagala umah on dugat teuing kumaha ka onih teh teu asa-asa ka pamajikan asa ka adi sorangan. Janten kitu upami kitu mah tiasa janten kirang sehat euis anu tangtos moal kagungan putra upami teu diparios ka dokter. Namungkeun ku engkang urang olo supados kersaeun diparios ka dokter. Muhun engkang mugi-mugi we pangwurukeun supados pun lanceuk timbul asih ka abdi margi abdi keukeuh batin mah hoyong gaduh turunan. Dupi tirakan nu ti payun teu kagungan pisan euis Rohendi nalengteng bari neuteup beungeut. Numawi nyeta atuh Nyi Oni nyaritana teu kebat anggur korejat bae nangtung malah tuluy ngojengkang nutup-nutupkeun jandela sedeng hordengna mah teu ditutupkeun sarta Nyi Oni tuluy asup ka kamar. Magrib keneh ge geus ngaringkab teu dicaturkeun kaayaan Nyi Oni sajero di kamar kitu deui Rohendi nu harita manehna ge ngorejat tuluy ngojengkang asup ka kamar nu geus disediakeun keur manehna. Geus kitu goledag ngedeng nang karak bengkang panon kucap kicep ngaherang dibarungku pikiran ngalamun cita-cita hayang ka Nyi Oni. Bakat ning ku anteng-anteng nak ngalamun teu kanyahon waktu nyarelek geus nincak kawan Ci Isa nu beuki lila beuki jempling. Ciciren jalma-jalma geus sarare tapi ke Rohendi mah harita teh teu daek sare. Anggur gudu bagedebug teu puguh rasa teu lila korejat hudang. Geus kitu dug deui ngedeng ngan kitu jeung kitu bae dina peuting harita nepi ka waktu nincak ka pukul 10:30. Beuki lila beuki nyedak ka peuting kaayaan di luar sakuriling bungking tambah jempling lamunan Rohendi beuki anteb nyipta-nyipta rupa jeung dedeganana Nyi Oni asa beuki narik ati malah basa keur mandi jeung keur aya di kamar kumanehna kapi beungeut wae awak bohono bodas matak waas ku bersihna biritna katingali dempok biola buah dada nyareungseung lir cengkir sakembaran matak hayang ngucumel
nyasar dadana nunggus mual henteu pating sariak. Dasar sifat jalma nu geus boga tapak laku lampah teregejeg abong kena aya paribasa adat kakurung ku iga santas nyipta Nyi Oni rohendi ngoreja turun tina ranjang tuluy ngatayep lempang ka tengah imah. Datang kana lebah pantok kamar nu boga imah reg ngarandag panoan darat reret katingali hordeng jandela jeung pantona can ditutupkeun atuh kojeng Kang Rohendi nutup-tutupkeun heula hordeng. Kituna teh tarapti sok sieun aya nu nempot ti luar sabab manehna rek milampah goreng kanu boga imah. Sanggeus hordeng baruni kateuyeep lempang di geus kitu celina mani antel-antel bae kana pantok kamar dipake ngadedengekeun. Naha geus sare acana sidik nu di jero kamar jempling tidinya Rohendi dongko noong tina liang kunci. Ana breh teh katingali Nyi Oni keur kulusak-kulisik siga nu teu geunah cicing. Gening can sare jelema teh. Aduh, deuleu itu ping-pingna. Sabelah ngabuliklak teu kasimbutan. Mending ngagelempong bodas. Mun ku aing disasar tina bitisna nepi kana puhu ping-pingna. Aduh, moal teu ngagelas sara temenan lemes. Beki luhur beki nyeredet hate. Heug bibirna mani eceuy kitu. Moal teu amis mun ku aing digemol samodel ngenyotan permen loli. Malah rasana leuwih ti kitu. Garamang ku aing disasar lebah dadana. Moal teu naleuhneur saluar awak. Moal teu pating sariak ku kurayun. Beuh, aya kabodohan si Carmat mun nya teh mah teu daek sarerejeung sakitu boga awewe tegepna. Mun aing mah sigana moal bosen-bosen sono. Kumaha aing akalna hayang ngebrehkeun kapuasan hate ka Nyi Oni. Dileuleyan tangtu moal menyerah. Di kasaran sok sieun ngajerit. Ayeuna mah rek pura-pura nyamar sora si Carmat we ngarah manehna cicing. Ceuk gerendangna hate Rohendi beri cengkat nangtung. Geus kitu tuluy ngagegero onih-onihan. Ieu balik. Har, geuning mulih deui. Nyaon, pugoon teh teu tulus nyabana. Sabab hate teu luas ninggalkeun Oni. Buka atuh pantonaon. Manggawe lebat atuh kawas nu sanes bae. Pan sasari ge terami warang mukakeun panto. Kalarasan ku abdi ge teu ditulakan. Manggawe ku nyalira puguh abdina lalieur. Lalu Nyi Oni bari ngarimbunan ku simut ti ditu mah ceuk pikirna di mana salakina asup rek api-api sare deui. Sanggeus Nyi Oni nyarita kitu serengeh Rohendi seuri hatena ngarasa bunga sarta teu loba nu dipikir. Reket pantok kamar dibuka ku Rohendi katingali Nyi Oni keur merongkol ngarimbunan maneh ku simbut. Atuh serengeh bae Rohendi seuri bangun nu atoh nu ceuk pikirna pasti moal ningalieun. Teu tatapa sini deui ujug-ujug goledag Rohendi sare ngeukepan nu keur nonggongan geus kitu garayam leungeunna nyasaran dada Nyi Oni. Malah keuna pisan kana buah dadana sedang nu disasaranana mah jongjon teu malik-malik. Beuki lila, beuki karasa sarta pok nyarita. Ulah susur sasar bae getek. Pan teh sanes teu aya kasuka ka abdi. Nyi Oni nyaritana kitu teh bari mesem ngarasakeun nu keur rumpur rampa. Oni mah sok kitu ari sagala-gala teh babari we nyangka teu bener ka lain teu aya kasuka ngan teh saenyana mah bakating ku carape. Ceuk Rohendi munggu hate mah ratug tetunggulan kalawan mikir kumaha akalna mun Nyi Oni malik. Sanes tos bosen teh ka abdi namung ari ayeuna nganyari kersa kikieuan. Tong nyasaran bae getek cicing atau panangan teh. Batan bosen mah malah hayang ngarekeb. Sararieun teuing tara-tara make gaduh niat ngarekeb sagala kawas nu anyaran bae si mah. Sot atuh ulah nyekel ieu lalinu ceuk Nyi Oni bari malik ari reteh horeng Rohendi atuh siak bae ngadadak asa teu paruguh rarasaan. Gancang ngoreja tapi barang rek turun tina ranjang teu bisa sabab Rohendi tambah ngarangkul nepi ka Nyi Oni diuk dina lahunan. Engkang kunaon ieu teh halika ditu naha geuning engkang teh bet colonos kawasanes ka istri rerencangan bae. Sot lesotkeun ulah nangkep kayak bilih pun lanceuk sumping halika ditu engkang. Aduh
Iya pingping kateulkeun Kang halik cicing euis pan euis teh sanes hoyong kagungan putra sedang raka euis mah panu sakitu teu aya kasukaan cicing da engkang ge moal naon mung saukur alim engkang tong kikieuan nah engkang teh teu kagungan perasaan engkang aduh jep Nyi Oni jempe sabab bibirna kakunci pisan ku bibir Rohendi waktosna kabujeng sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.